Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbil alamin. Patepang deui sareng Bunda dina pangajaran 3 basa Sunda ngeunaan pancen urang sapopoe. Sateu acana diajar, hayu urang siapkeun heula bukuna. Calik sing merenah, fokus, ngadoa heula sangkan urang tiasa nyandak ilmu tina pangajaran ieu. Siap, hayu urang lajengkeun. Langsung bae lebet kana materi ngeunaan paniten basa. Bagian poin A nyaeta maca carita. Tadi saur Bunda, dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan pancen sapopoe. Cik di dieu saha anu apal naon ari pancen sapopoe teh? Pancen atawa sok disebut tugas nyaeta kawajiban anu kudu dipigawe. Hidep oge tangtu boga pancen, boh di imah, boh di sakola atawa di tempat sejena. Pancen di imah upamana mantuan bebersih atawa beberes. Teras atanapi pancen di sakola nyaeta diajar. Dina pangajaran basa Sunda ieu hayu urang maca carita anu aya patalina sareng pancen sapopoe anu judulna Babantu ka Emak. Babantu ka emak. Ius dipiwarang ku mana balanja ka pasar. Di tengah jalan, pendak sareng entin, teras entin naros ka Ius. Bade angkat ka mana Yus? Mani ngagidik kitu? Ieu dipiwarang balanja ku emak ka warung maunan. Bade ngagaleh naon kitu di warung maunan teh? Bade ngagaleh bahan-bahan kanggo ngadamel gado-gado. Ari kitu naon bae bahan gado-gado teh? Rupi-rupi mung anu utamana mah sayuran sapertos toge, engkol, kangkung, waluh, wortel, sareng bonteng. Biasana ditambihan tahu, samarana goreng suuk, cengek sareng nu sanesna. Lengkep geuning gado-gado mah, sagala rupi aya. Kantun bung-buahan weh eta mah. Apan ieu oge bade sakantenan meser jeruk. Eueuh, atuh seueur balanjaan teh. Hayu atuh sakantenan urang sareng, da abdi oge bade balanja bahan-bahan. Mangga, ari entin bade ngadamel naon kitu? Abdi mah sareng emak bade ngadamel gehu. Ari gehu teh naon? Gehu teh toge tahu, disingket jadi gehu. Tahu deusian ku toge atawa kacambah? Leres. Naon wae bahanna? Tahu, toge, wortel sareng buncis. Bade ngagaleh buah naon? Nya naon belah asal ulah waluh sieum sareng bonteng. Naha kitu? Margi waluh sieum atanapi bonteng mah kalebet sayuran. Hayu atuh enggal bilih seepeun kabujeng siang ongkoh. Tah, saatos urang maca carita tadi, kantos aya kata-kata anu teu kahartos. Contona ngagidig atanapi berjalan terburu-buru, naros atanapi bertanya, dipiwarang atanapi disuruh, ngagaleh atanapi membeli, bonteng atanapi mentimun. Pancen atanapi tugas, sakantenan atanapi sekalian, disingget atanapi disingkat, enggal atanapi cepat, kabujeng atanapi akan segera. Nah, Ananda, di dieu aya latihan. Mangga hidep kerjakeun latihan halaman 27 ngeunaan eusi carita anu judulna Babantu ka Emak. Mangga tulis di buku tulis masing-masing, kayak kitunkeun jawabanna via WhatsApp. Tong hilapnya ngerjakeunna sing serius tur sumanget. Mudah-mudahan ilmu nu tos disampaikeun sing bermanfaat kanggo hidep kapayuna. Sakitu anu tiasa kapihatur upami aya kalepatan dina ucapan atanapi paripolah nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.